Aduh. Tenyo. Aing ngejeng kanyataanana sama oge. Aduh, Kang. Kumaha? Dari moal eleh. Lulus asa jadi kapuka ibunan kapas kahujanan. Aduh. Kumaha Barja? Muningakeun dinten ieu dinten ka-16. Sadayana nu nongton Raja Putri teu aya anu wantun sasauran ngan ukur ngapuleng ngaraga meneng lohok mangkadu. Anu nongton sadayana pada jempling Allahok bengong kitu kayaana ningali jago rubuh di pakalangan kitu kayaana anu ngengengkeun saemara nyaeta Raden Arasoma ti negara Mandaraka. Ya. Hidup Arasoma. Hidup Arasoma. Enggak sana ke karaton, enggak sana ke karaton. Iya. Aduh. Ka para pemilon sakumaha anu parantos di sangemkeun sateasana daftar saemara di mana aya nu kengeng ti payun rupina eta mah parantos takdir. Mugia salaladar wae. Kumaha sakitu ieu saemara dikengengkeun ku Raden Arasoma ti Mandaraka. Wah, kumaha tuh Barja? Kumaha ja? Waktu panjang kene cia. Panjang kene waktu ieu ja. Da parantos kengeng ayeuna mah. Wah, lebar cia, batu ya. Tilu jam deui cia. Lebar. Kakasih Arya Prabu, leres kaula nu bejakeun. Umumkeun ka masyarakat yen saemara bakal dituluykeun. Dituluykeun kumaha? Tidak? Ya. Jago saemarana digenti ku kaula, da teu hayang gaduh bojo kaula mah teu da geus boga. Geus gaduh bojo, mula geus bojoan. Moal mangmogorkeun. Ieu mah bacakan ilmu geuning buktina eleh. Ieu mah kieu we, tuluykeun saemara nu ngelehkeun Arasoma dina harti. Pek Dewi Kunti Ngalibrata. Bisi kurang keneh kaula mawa adi dibikeun tu jeung adi kaula. Si Madrim. Ngan kaula luntur kolbu jemar manah namu tempat teh heula di dieu. Kumaha? Ya kaula oge panginten teu tiasa kitu wae kedah aya gempungan heula sok gempungan heula. Mun mere izin nuhun henteu nya teu naon. Kumaha cek wae aya naon. Nguningakeun kaula anu meunang saemara leres. Tak kaula teh ngusulkeun supaya saemara dituluykeun nu jago saemara na kaula. Sok. Da kaula mah geus gaduh bojo. Kaula dek mikeun Dewi Kunti Nalibrata mun teh mah bisa ngelehkeun kaula. Malahan kaula boga adi ngaranna Dewi Madrim. Dibikeun ku kaula. Nanging ngantosan kaputusan we ti Parsia. Iya. Akang. Anu itu. Paingan kapulang wae Akang tadi. Ngahulang aing kapiheulaan. Kapieulaan babar ku batur Kang. Dewi Kunti bunang ku batur itu. Ada Akang kan. Kana sedikit sepai. Tapi eta bieu kadenge pengumuman cenah saemara dituluykeun. Oh, nama teh kula. Sombong ting teh jelema nya. Woi, Anu ngaran Arasoma. Arasoma urang
urang mandak mudah neraka aja cewek. Oh, Sararomo kurang mendaraka. Oh, kasep gitu teu payus menguh dirupa. Babasaan kasar. Naker. Kumaha Barja? Kumaha Barja? Usur Raden Arasoma ditampi kalayan kabingahan ku Sang Nalendra. Ya. Mangga. Heulaanan ulah wakan nampi anu daftar ieu mah urang neraskeun anu teu asan we. Unian anu salajengna nu tos daftar nyaeta Raden Panu Tiastina. Mangga diaturna naliki. Atuh-atuh we ai parantos hasil cicing cek aing oge mah kami milu atuh deui. Saha? Aula Panu. Mangga diatur lagi. Datan lira tangan maneh rupa kulingan rana. Datan lira tangan maneh rupa kulingan rana. Ini ira kingkang prapta. Manawi telepat ku kupingan. Kumaha? Nah leres saya marah diteraskeun. Leres. Dupi anu jagona. Hei. Panu ngaran teh? Leres. Tarikan ngomong jatuh. Make uras saeutik atawa dahar heula kitu. Ngomong ka mana karep kitu. Kan teh kengeng kitu bilih kumaha cicing. Da bogoh maneh mah. Rupina kana kitu sakumaha nu parantos disaurkeun ku salira tadi kaula mah mung ukur nyaluyuan kalayan masihan tempat nya ieu mah rupina pikeun ngalaksanakeun ieu we anu teu acan ngiring sae marah kitu rupina ieu mah kagegelak tanapi kasayan ti saderek Arasoma kawijakan ti Arasoma nya rupina bade ngeureuyeuh we oh kitu nanging kumaha maksudna upami salira Panu ngelehkeun ieu Arasoma dina harti bakal kengeng Kunti Nalibrata sareng ditamihan ku rajina kakasih Dewi Madrim. Tah kita tadi kelat-kelet we ka adik kaula dibikeun sok eleh kaula pek ngarti sampean mudah-mudahan we ai janji memoal. Bener. Tepino sok atuh. Teu dilereskeun nyarak pakarang. Bisi rek mawa bedog teu naon sok. Teu kengeng. Keun bae kaula teu mawa pakarang maneh mawa bedog congkrang sok bebas. Ulah. Ya. Paduhung bedil angin ku aing jadi bawa. Pada tema ketukangeunana kan. Lain ku sombongna. Lain lamun jadi caleg jelema kitu moal anu milih. Aya nu milih anu gelo. Ukur hayang milih. Oh. Tega lara? Tega. Pati mangga. Wilujeng. Nyai. Ngareneng jeung Kunti di papanggungna sawios. Mangga sakseuk. Geus dahar maneh Hasan Panu. Parantos. Aduh eta ngomong.